Mitra anu mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara. Ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-54. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui upami teu lepat dongeng parantos dugi kanalika Ki Jagra Ki Badra atuh Raden Panji sareng patih para mitra Wilastra harita teh bade ngayakeun telik Pangindajrala ngayakeun telik Pangindrajala atanapi ngayakeun panalungtikan ngeunaan di Karajaan Mandalawangi teh para mitra. Kumaha terasna dongeng mugi-mugi we ieu dongeng tiasa nyugemakeun terutami kasugri kaum dangu di mana wae ayana carios nyambung judulna Panji Wanara dina bagian ka-54. Mangga urang lajengkeun. Ku ayana jawaban Ki Jagra jeung Ki Badra saperti kitu. Puguh pikeun Mama Kiai Ampel Gading mah bangetnya ngerasa bunga nu aya. Bunga nu taya papadana nu matak anjeuna dugi ka manggut sababaraha kali kalayan pokna. Upama kitu mah bral atuh geramiang sarerea ayeuna kene. Diduakeun pisan ku Mama muga salarupa tareka hidup sarerea ngadatangkeun hasil. Atur nuhun Mama pamit isim abdi. Mama Mama Eyang abdi pamit. Oh, ma atuh wilujeng di kantor Mama. Di kantor Mama. Oh, jig barudak geramiang diduakeun ku Mama. Keur kitu Nyimas Larasati nyaketan kanu janten raka teras diukeula dina lahunanana baripokna. Kakang Aji kadenya Kakang sing iatna bilih cilaka Kang Aji. Nyamunya tuh kanya Ani Laras Kakang katarima pisan ku Kang Panji teh nya heugnya Akang baris iatna salawasna baris hati-hati nyanyiwas ngan nyanyi mas oge di dieu kudu iatna nya amengan ulah tebih-tebihnya pamibade ka balong kantu nyarios ka iyangnya nya tukang Panji mung eta Kang amanat sakediknya mugi ku Akang dilaksanakeun. Manat naon gitu Nyi Laras teh? Den Panji ngusapan dedehna keur ka Nyimas Larasati. Nyimas Larasati nu wujud keneh kuya enggal bae nemrakeun kapalaina. Mugi Kang Panji kersa ngalayad heula ibu di panyaranya Kangnya. Sakirang-kirangna Kang kedah kersa nalingakeun ngaraterang kana kayan ibu ayeuna. Kumaha kersa Kang? Nya insyaallah. Dimas nuhun Akang diemutan jadi regreg Akang legenya terus nurun ke Nyimas Larasati geus kitu mah pamitan deui ka Mama Kiai Ampel Gading nya kitu deui ka Patih Winata oge Ki Jagra jeung Ki Badra sarua sasarengan pamitan sabada dibidian beral sadayana lumampah ningalkeun wewengkon padepokan Leuweung Bungur. Bale Bandung asa suwung pamengkang ilang dangiang kembang di Taman Aralum kiara oge ngarang-rangan kaya di negeri Mandalawangi mangsa ayeuna sabada nu jadi raja na Ki Patih Kunjaya jadi loba riributan nagara jadi kacau malah di antara rahayat make aya nu ngarasa keheul jeung haneueuh lantaran nurani jadi raja loba nyang sarakeun rahayat pang-pang nama ku ayana raja kurang wiwaha dinanggoning narapkeun tindakanana. Harita ge teu cukup kumarentahkeunna ka Mama Resi Raksa Bungkayak Kangjeng Raja Kunjaya harita teh teu burung kaluar ti lebet karaton lajeng ngumpulkeun wadia balad tamtama di buruan karaton. Sanggeus para ponggawa para prajurit sami kumpul bari samakta ku pakarang sewang-sewangan lajeng Kangjeng Raja Kunjaya kedah carita pohara tarikna mata katorekan. Hei para kadang warga sakumna,
para penggawa, para tamtama balad kaula para prajurit pinili geura regepkeun ayeuna kula rek nyarita. Sakumna prajurit nu sami ngajajar payuneun Kangjeng Raja Kunjaya meuni saheng nembalan nyumangakeun kana pamaksadan Kangjeng Raja. Najan di antarana aya nu keheul aya nu teu sapu kana kaayaan raha Raja Kunjaya. Teu burung milu aub, teu burung milu nyumangakeun. Da sieun dihukum, pan mun aya nu baha, mun aya anu ngalawan, alusna diasupkeun ka panjara, bari samemehna disiksa, atuh gorengna langsung diala nyawa, nu matak satuju teu satuju ge kudu bae satuju. Geura regepkeun ku sarerea. Sakedeung deui ka urang baris datang musuh. Musuh Gusti? Bener oi. Di mana kami Gusti? Cek prajurit sejen deui tumanya. Dari naker Kangjeng Raja Kunjaya mere jawaban. Teu nyaho ti mana nama ha? Ngan musuh we kalayan teu penting urang manana. Asal muasal nama nu penting ara dikakabeh kudu nyaho. Kana pamaksudanana pangna datang ka nagara urang. Maksudna bade naon Gusti? Bade naon cenah Gusti ka dieu teh? Dengekeun ku sarerea masing sargep we. Eta musuh datangna sakedeung deui kalayan loba naker. Tayalian maranehna rek ngarurug nagara, rek ngaruksakan nagara urang. Cinekna rek nyieuna ka ieu karuksakan, rek nyieun ributan di dieu. Jaya citra nagara urang nu aman tentrem repeh rapi, subur makmur gemah ripah aya bahan baris ruksak. Upama marenehna geus ngamuk muak ngawik di dieu. Waduh, silaka Gusti mun kitu mah. Ulah diantep atuh Gusti. Satu kudu dilawan Gusti. Memang batak cilaka. Ulah diantep jeung kudu dilawan. Nu kitu kudu dilawan. Lantaran lamun urang cicingeun dikamanakeun atuh wibawa komara bangsa Mandalawangi, ha? Nyaeta sababna mun musuh jebul lawan datang urang papagkeun ku perang. Gunakeun sakabeh pakarang kalayan arajeun bisa badami jeung mamarsi. Kulantaran mamarsi nyiapkeun rupa-rupa racun nu baris ditunda dina tungtung tumbak jeung seseukeut pedang katut panah. Pokona pakarang naon bae oge baris make racun nu ngahaja meunang nyadiakeun mamarsi. Kalayan ayeuna aranjeun diantarana aya nu geus bisa meunangkeun eta racun kinganeangan mamarsi kahardi. Kartos Gusti, kartos pisan kok digiung. Syukur kula ngarasa sugema. Kula ngarasa bagja nu aya papadana. Ayeuna geura tepungan mamarsi bari bawa pakarang sewang-sewangan. Engke mun geus beres pakarang aranjeun make racun, geura siap sadia. Geura tatan-tatan geura ngajajar di sapanjang jalan nu baris kaliwatan ku musuh. Mun musuh geus datang langsung rempung. Paehan mun aya nu hirup keneh siksa, rante asupkeun ka panjara. Kumaha kaharti? Kartos Gusti, kahartos Gusti. Kartos pisan Gusti. Syukur. Prak geura laksanakeun kula rek badami jeung mamarsi. Leos Kangjeng Raja Kunjaya ngaleos hareupeun para ponggawa jeung para prajurit. Terus ngabujeng ka pengkereun karaton ka tempat khusus nepungan mamarsi raksa bungkaya didinya nuju ngalaksanakeun sing sakur pancen sareng kapalaina Kangjeng Raja Kunjaya. Kaayaan Kangjeng Raja Ageng Malela kocapkeun nuju ngantosan di tapel wates nagri Mandalawangi. Mangsa harita nuju ngariung sinareng nujan tenggarwa nyimas rubasi kalayana kali para prajurit sanesna kalayan sadayana ge ngaraos teu sabar pedah kipatih wilaseta teu acan seneh sumping anu mawi pantes pami Kangjeng Raja sepuh teh menitos teu raos cicing.
damelna lanjang linjing bae bari red deui kapali payun atuh nungguan aya paribasa nyeri beheung sosongeteun red deui kapalabah jalan nu tadi dililiwatan ku Patih Wilaseta basa bade ngabujeng ka puseur dayeuh nagri Mandalawangi nganyaki itu canjol keneh deui kitu deui Nyimas Rubasih damal nangan ngahuleng we bangun anu tararebih emutan bangun anu sungkawa manah pedah tacan aya putusan anu tangtu di nu diantosanana geuning Patih Wilaseta tacan keneh bae datang ngaso heula para wargi sadaya ngaso para mitra anu mulia Kangjeng Raja calik dina catang gedengeunana Nyimas Rubasih among-emok ancemon lalaunan lirihna keur Kangjeng Raja ngalahir Nyimas Rubasih bojo si kakang ieu kaula nuhun kakang baler Nyimas Rubasih bari bangun tenangan dina nyariosna najan kumaha kakang bet melang ku ayana Ki Patih Wilaseta naha tacan keneh wae datang pada hacek pangrasa kakang geus heubeul apana manehna teh miang ka nagara Nyimas naha aya halangan naon atuh kira-kirana Tuh kakang bet melang sieun ti nemu sareng kacilakaan we rai makakang moal nya da apaan lain disasaha jeung urang ge apanan lain sasaha Nyimas sumuhun ari ku kitu teh makakang mung teu mungguhan kakang namina ge jalmi ukur gaduh kahoyong pan anu namina halangan rintangan mah di mana-mana ge aya bae kakang nu lepat mah Kakang Prabu atuh da lepat kumaha ari Nyimas Kangjeng Raja harita teh rada kurang sugema ku ayana para mitra disalahkeun da hatena rada keheul kanu janten karwa make nyebutkeun lepat sagala para wargi anu mulia atuh harita dina kaayaan nu masih keneh baeud da nya manahna keheul ku kaputusan Kangjeng Raja mangsa ti payun sok Nyimas Rubasih sasauran eta Kakang Prabu kakang make sareng ngutus sagala ka Patih Wilaseta make sareng ngamasihan bewara heula sagala rupa janten naik kieu kaayaanana da urang mah nganyangka anak minantu lain kadeungeun bari sareng maksudna ge hade niat ngalayan anak minantu jeung anu jadi incu naha make jeung kudu nitahan heula Ki Patih sagala jadi weh kieu Ki Patih can datang urang kesel kumaha mun poekeun di dieu mangkana geus reup-reupan apan ayeuna teh kakang rahuh Nyimas Rubasih rumahuh panjang bangun useungga Kangjeng Raja dugi kamesem ngabandungan cariosanana nu janten garwa sasatna maido ka anjeunna sasatna ngalepatkeun pedah ngutus heula Ki Patih Wilaseta da geuning ari kapalaina janten garwa mah langsung wae nepangan langsung tumorojo ka nagara pedah ka anak minantu calikna dina catang nyaketan ka Nyimas Rubasih kenolih ka para prajurit anu ngariung ngajaga keamanan di dinya lajeng anjeunna sasauran ari Nyimas make sareng nyalahkeun ka si kakang sagala rupa iya Nyimas najan nya urang nganjang teh kanu jadi anak minantu jeung neang incu tapi apaan rek nganyang dianyangan teh raja lain rahayat biasa sahanteuna kasebut raja maapan aya kaitanana jeung nagara jeung prajurit sedengkeun urang dina datangna apan lobaan aya 30 prajurit nu dibawa
mana temen gempurna jeung teu mustahil. Aya sangkaan goreng pedah ngalet ngengkeuy ngabanalut dina datangna ka puseur dayeuh nagri Mandalawangi Nyimas. Jadi kuayana Kipati can datang nyawayahna we urang antosan heula Nyimas. Sumuhun teu langkung Kakang eta mah Kakang. Red ka para prajurit atuh harita teh minangka kokolot prajurit anu katelah prajurit Kangka wawakil Patih Wilaseta lajeng Nyimas Rubasi ngadeg kalayan pok anjeunna kedalisan ditujukeun ka prajurit Kangka. Kangka ciing bagikeun tadahareun teh keur sakabeh para prajurit. Karunya carapeunkeun urang sakalian ngenong we di dieu nya. Mangga Sun, kujisim abdi bade dilaksanakeun kaulanun. Mung eta Kakang Wilaseta, nakunaon itu bet lami-lami teuing kaulanun. Temal prajurit Kangka bari manehna ge ngarasa heran pedah Kipatih tacan datang. Di jalan keneh meureunan satuluy namaha prajurit Kangka ngabagikeun sangu ka para prajurit atuh brak we dalahar jongjon dalahar bari disaksian ku Kangjeng Raja sareng Nyimas Rubasi. Aranjeunnya sadayana teu terangeun yen dina rungkun kiri nyuh anu rada jauh aya nu keur ngintip kajalian tilu urang jalma lalaki kabeh dibarengan ku hiji monyet. Jongjon keur dahar jongjon oge anu ngintip. Para wargi sanggeus rada lila dalaharna eta para prajurit. Atuh salajengna Kangjeng Raja nembe ngalahir deui namung ngaso heula. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para wargi anu mulia, sabada sanggeus rada lila dalaharna para prajurit. Kangjeng Raja kakarang ngalahir anu kieu cenah cariosanana. Sakumaha tadi ceuk pamajikan kaula. Lantaran ayeuna maju ka peuting sedengkeun dina geus datangna Kipati ge. Walurat mun maksakeun miang ka nagara Mandalawangi. Rumatak meningar heula di dieu urang nyieun atuh pasanggrahan ngenong di tapel wates nagara. Kumaha kira-kirana satuju? Satuju Gusti. Satuju Gusti. Setuju abdi mah ngiringan we memang syai kitu Gusti. Supados teu ngabarubahkeun ka urang Mandalawangi. Atuh datos kasawang kener urang ditu. Pami urang anjang wengi-wengi mah kitu kaulanun. Memang kitu ge atuh sawangan kaula Ki Kangka. Jabati ngabarubahkeun jeung bisi majarkeun rek ngayakeun kaonaran. Ji majarkeun rek ngayakeun riributan. Rumatak engke mun geus dahar prak geura nyieun saung-saung keur pangrerebannya. Mangga Sun, mangga Gusti. Rumatak sabada beres tuangna para prajurit mah prak sadayana ngadamel pasanggrahan, ngadamel saung ge tempat-tempatan teu burung soson-soson oge. Malah dapuguh ku prajurit nu sakitu lobana, nu matak dina waktungan sakedeung ngadamel saung kanggo pangrereban, kang ngenongna prajurit sareng Kangjeng Raja parantos rengse. Kaayaan geus mimiti peuting malah panon poe memang geus salila surupna. Nganyak itu dikeresakeun teh cangbulan. Jadi teu poek meredong teuing atuh nya kitu. Sakur gerak-gerik para prajurit nagara. Nu araya di tapel wates sisi leuweung bisa katingali ku tilu urang jalma jeung monyet nu keur nyumput dina rungkun kirinyu. Nyumput bari ngawaskeun kana sakur gerak-gerik Kangjeng Raja Nyimas Rubasi kali para prajurit nagri pari-pari sadayana. Tilu urang jalma jeung hiji monyet tetela tayalian Patih Winata, Ki Jagra, Ki Badra, nu marengan Raden Santiaji alias Panji Wanara. Nu lumpahna ka nagri Mandalawangi teu kebatak kiaditu, tapi panasaran hayang ngintip-ngintip heula kana rombongan Kangjeng Raja Ageng Malela anu ayeuna bade ngarereb heula di tapel wates.
Raden Panji nu harita cumarios ngan ngahaja lalaunan bisi kadangun kudu diintipna. Watos ke akiratu sareng nini permeswari Panji mah Mamang Patih ranjeuna dugi kangenong di leuweung ngadamel saung-saung basajan padahal di nagara mah tuman raos dina kasur empuk sareng spray nu herang. Mana kitu ge Raden ngana eta we Patih Wilaseta anu diutus teh nah hatacan keneh we datangnya. Bet milu melang Mamang mah Raden Balon Patih Winata kalayan disaksian ku Ki Jagra sareng Ki Badra sarua nyarioskeun Patih Wilaseta jeung nyariosna ka Patih Winata ge lalaunan. Ceun disiksa we Mamang ku si Kunjaya. Goreng Raden kasebatna mun aya nu kumaha nyiksa ka utusan mah atuh. Mamun ditepangan ku Panji ka Kangjeng Raja Mamang Patih. Maksud Raden palain nepangan ayeuna ka Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela. Pamati beurang mah pasti katingal kumaha kerung natarang Patih Winata nu ngarasa herana jeung ku kedalisana Panji Wanara bari jeung semuhu mandua Raden Panji Wanara ngawalon. Nah nyaeta si Mamang Patih mah makanya nanyakeun gitu segala tuh sok aya wae Mamang. Apaan Kangjeng Raja sareng ibu itu garwana nu da saung teh aki jeung nini Panji teh incu aranjeunna ulah upama Panji salaku incuna ayeuna nepangan kanu jadi aki jeung nu jadi nini. Kumaha atunya Ki Patih Winata kalah kasemu bingung. Ye kunaon kalah kabingung geuning Mamang Patih? Bingung ngajawabna Mamang Raden. Aduh bingung kitu kumaha kieu kumaha. Red Patih Winata ka Ki Jagra kalayan pokna. Baik pangjawabkeun atuh Ki Jagra ngarah Raden Panji teu panasaran. Cing kumaha Mang Jagra? Ari Ki Patih make atuh nemelekeun ka kuring. Prak-prak we atuh ku Ki Patih gainya. Pokna Ki Jagra bangun horeameun rek nerangkeunana. Itu geura kalau sarua bingungna itu bingung ya bingung. Ya sugan bingung jeung bingung kudu diadukeun ieu mah. Tak penasaran lah. Nyaheug ku Mamang diterangkeun alesanana Raden. Cing kumaha Mamang Patih? Raden sanes ngahinakeun atepi nganggap teu upama ka Raden. Nganapan Raden teh ayeuna nuju ngalalakon. Salira Raden wujud hiji monyet lain jalmi. Dan upami Raden ayeuna maksakeun anjeun nepangan bari nyebatkeun yen Raden putu anjeunna. Ceuk pangemut Mamang mah nu bodoh tacan kantenan di aku. Malahan mah bisa bae engke Raden disangka monyet biasa Raden. Tak kitu maksud Mamang Patih teh geuning Raden. Ku kituna nya wayahna we saheulaanan mah ulah maksa palain nepangan ayeuna. Muka Raden ngamaklum we kana kayaan. Kalian Raden ulah bade jahit mana. Da sae ari maksud Mamang Patih teh kangge kasayan Raden keneh Raden. Ki Jagra satekah polah ngalelemu ngupahan ka Raden Panji Wanara. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, sanajan manahna memang keheul ku ayana walonan Ki Patih Winata sareng Ki Jagra. Pedah anjeuna waruga monyet dicarek nepangan Kangjeng Raja Ageng Malela sareng Prameswari Rubasi. Padahal eta teh nu janten eyang akhirna Raden Panji Wanara ngamaklum oge. Jeung memang kaharti yen maksud Mamang Patih Winata sareng Ki Jagra ge hade. Nu matak satengah nuhu mandeu Raden Panji nyarios. Nya lah teu naon Panji ge ngartos pokona mah. Heuglah Panji moal mamaksa. Warek ngalalajoanan we cing kumaha kayana engke. Nya. Memang kitu nu sae Raden.
engke upama Raden parantos janten Jalmi bakal sabatae Raden tiasa ngebrehkeun kasono kanu janten eyang. Ayeuna mah jempe heula Raden lah tu tingali Kipatih Wilaseta terus datang geuning tuh. Tuh urang teh urang ngintipna tuh urang kapayun ada urang tiasa ngadangu kana laporan Patih Wilaseta Raden. Nya urang kapalih payun bantu ayatul badi dibuni tuh pengkereuna saunggang jeung raja Raden hayu mangga mamang ringan we lah kana pangersa mamang sadayana pokona mah. Salajengna Raden Panjiwanara sareng Patih Winata Ki Jagra katut Ki Badra harita teh narintip nuju maju ka hareup ka palebah rungkun kirinyu nu hiji deui nu teu tebih ti saungna anu dianggo pangrereban Kangjeng Raja. Kangjeng Raja memang tacan lebat ka saung nya kitu deui Nyi Mas Rubasi margi masih keneh panasaran ku ayana Patih Wilaseta pedah lami tacan sumping-sumping. Waktos nase